barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah ditepang dangukeun deui sareng carpon ti barayakita.com. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kaum sakumna parantos subscribe, like, komen, mangga rojong teras barayakita.com dina pidangan dongeng-dongeng turta carpon anu kahaturkeun. Mangga urang sami-sami Bandungan carpon dina judul Sora ti Jero Kubur kengeng Ki Umbara. Wilujeng ngadarangukeun. Desa Sinang Raja Nyorang Tungara, Pakuwon Tomong Haroong, bala desa ilang cahara. Caringin di alun-alun ngadadak alum, pangeusi desa cirik balilihan. Ting hariul jeg anak hayam kailangan indung. Wantu semplak dahan pamuntangan bapakku nu jadi pupuhuna desa tilar dunya. Pugu ge matak nineng nu dikantun lantaran cenah adat pangangona luyu jeung kalungguhanana. Raja desa Ari Raja tea bapa sajumlahing rakyatna. Rakyat anu beda-beda kahayangna, anu kabeh kudu bisa kaigelan. Kulantaran eta piamekna mah sagala osok. Osok salat, osok puasa, osok zakat, osok fitrah. Saurna pikeun ngangeunahkeun rakyatna golongan santri jeung kiai. Osok nulung kanu butuh, osok nalang kanu susah. Saurna pikeun ngangeunahkeun rakyat anu nyorang papakalesa. Osok main, osok madon, osok nginum, osok mabok. Saurna pikeun ngangeunahkeun rahayat golongan pamain palacuran. Jeung pikeun ngangeunahkeun kidunungan. Adat panganggo kitu teh ku rahayat dianggap bener jeung bijaksana. Da matak ngeunah sararea, teu aya nu ngarasa di anak terekeun. Tapi bubuhan manusia anu ngupat mah sok aya bae. Mun urang keur susah sok tara kapalang, cara ieu rakyat desa Sinang Raja. Tacan oge paler dikantun ku bapakku, ayeuna geus brek deui bapa tulis teu damang wales. Ari bapa tulis teh minangka orang kedua di desa mah. Ari adat pangangona beda jeung bapakku jenatna. Mun bapakku sagala osok, ieu mah sagala tara. Luyu jeung adat pamake sebagian gede rahayat. Tara linyok, tara bohong, tara main, tara madon, tara minum, tara mabok, tara ngupat, tara moyok. Won dening eta, tara salat, tara puasa, tara zakat, tara fitrah. Cenah teu mantak jadi codeka, tetep jadi pemujian rakyatna. Kasurak jelema lempeng bener, jelema cepet dina aturan. Ayeuna geus kadua peuting ieu teu eling-eling, teu wau ka jelema anu ngalongok teu eureun-eureun merul, ngagimbung pinuh di jero pinuh di luar pinuh. Di kamar anu teu damang munggah nyongkab panas ku hawa jelema. Nu teu damang sarena nyana guling gasahan bae, leungeunna susur sasa rawa-rawel. Kawas aya anu diteangan. Sirana teu daek cicing mulak-malik kakenca kakatuhu bari rumahu. Panona rarateret jeung teu eureun-eureun ramai. Sakapeung teu paparaket panona buncelik tuluy malik amekanana ayeuna kari dina tikoro jeung paronok. Kituna teh geus meh setengah peuting estu mantak kuatir anu ninggal. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com.
aya keneh anu diantosan rupina mah. Cik Mang Lebeng ngareos ka bibi tulis anu diuk gigireun anu teu damang bari ngageberan. Si Ujang ti Jakarta manawi. Temalna bari nyusutan Cimata. Hutan can sumping teu acan. Mun parantos dikeresakeun omat ulah aya anu murag Cipanon. Hawa tos kanu tilar. Cik Mang Lebe rada bedas bari tuluy brek sila tunjangan anu teu damang gereneng babacaan. Di luar kadenge rame-rame si Horeng si Ujang datang sanggeus membawa anana di tarampanan buru-buru nyamperkeun kanu teu damang. Bluk nyuuh kana lahunan inungna segruk ceurik ku inungna diusapan bari ramisak nu sajen oge kabawakeun milu ramai. Sing tawakal Ujang. Cik Mang Lebe tos ayeuna mah anggur ka itu gera wudu ngaos Yasin bantuan mamana. Kuniang si Ujang cengkat tuluy kacai wudu ceg kana Quran. Jemprak sila gigireun anu teu damang gereneng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nu teu damang ngareret nyah imut ceklek tuluy mulan karelek les mulih ka jati mulang ka asal. Sanajan tadi geus diipat-ipatan pisan ku Mang Lebe ulah aya anu ceurik tapi awewe mah tayohna teu karuat. Nah dengan gerbay reang mari dangdam teu nolih ka anu ngahuit. Mang Lebe jeung sababaraha urang deui cakah cikih ngabebener layon tuluy disanghulukeun ngetan di patengahan. Dirurup ku samping weuteuh diriung ditarungguan diantikeun ka beurang. Kokolot-kokolot pacieuh aya nu ngatur keur kaperluan ngurebkeun aya nu ngatur keur kaperluan hajat nyusur tanah. Jeung aya nu ngatur jelema-jelema anu kudu iya ngabejaan kajauhna. Ari kuring tuluy nyampeurkeun Mang Merebot anu keur mewok di juru. Katinggal bibirna teu kenat-kenat kunyam-kunyem kawas sasarina. Nyesep Mang tambah tiris cek kuring bari ngasongkeun surutu hiji. Nuhun Jang. Temalna bari nampanan. Cekes kuring ngotretkeun kayu api brai hurung. Mang Merebot ngajungjungkeun biritna tuluy nyeungeutkeun tungtung surutuna. Surutuna oyak-oyagan teu daek cicing lantaran leungeunna leulinieun. Sanggeus teu rak-brek deui diuk. Nuhun Jang. Omongna bari terus kepah-kepoh. Sawangsulna Mang temal kuring bari niup kayu api. Sanes Mang cek kuring. Naon teh Jang? Tembalna bari nyiduh. Waktos bapakku pupus Mang nyaksian keur sakaratna. Henteu Jang. Kabeneran di masjid keneh harita teh. Nyampak geus teu ayana bae. Kuring mah nyaksian Mang. Syukur Jang gede pahlana. Eta Mang bapakku mah teu sesakaos bapak tulis bieu ieu mah mata kuatir anu ninggal kumantung kana laku lampah aranjeunna. Kapan Mang bapak tulis teh kasurak jelema bager balik kanan bapak kubu? Ceuk saha Jang? Cek Nurea. Mang Merebot ngenyot surutuna jero pisan tuluy nenggak bari monyong haseupna ditiupkeun saeutik saeutik pokna rata jeung anca. Nurea can pugu bener da bener mangan hiji upami dibandingkeun antawis bapakku jeung bapak tulis. Cek Nurea bager bapak tulis. Cek kuring rada telem. Nyeta Nurea can puguh bener. Teu puguh Mang mah Ujang ge teu puguh. Nah duanana urang teh pada teu puguh. Omongne teu mirosea pananya kuring. Nah cek kuring sekali deui. Ujang make ukuran Nurea, ari Emang make ukuran agama. Kuring seuri, kieu gerajang. Omongna bari nyang hareup ka kuring. Geus jadi adat manusia ana mere ajen ka batur sok ninggal ka dirina pribadi.
diukur ku dirina pribadi. Nurea nyebut bager, nyebut bener ka Bapak tulis. Lantaran anu dipilampah ku maranehanana, Nurea ngagorengkeun Bapak kuwu. Lantaran adat panganggona teu sarua jeung adat pamake maranehanana. Ceuk emang tadi bener mangan hiji nyata bener ceuk agama Islam. Kahartos mang nanging kejang ieu urang bet ngupat anu geus teu araya di kieuna doraka. Padahal ari anu geus teu araya mah teu beunang diceritakeun ka gorenganana, tapi kudu nu haradena bae. Da eta ujang anu ngamimitian geus bae emang teu ngeuh kabawakeun. Moga-moga aranjeunna kengeng rahmat kubur. Rumaos mang kieu bae atuh urang carita nu sanes. Tah mun kitu mah kawasna ulah ngupat deungeun moal mang. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Aya dua jelema ngaranna A jeung B. Si A segala osok salat, osok sahadat, osok puasa, osok zakat, osok nalang, osok nulung, osok mayan, osok madon, osok nginum, osok mabok, osok ngupat, osok moyok, osok linyok, osok bohong. Ari si B segala tara main, tara madon, tara nginum, tara mabok, tara ngupat, tara moyok, tara linyok, tara bohong, tara salat, tara sahadat, tara puasa, tara zakat, tara nalang, tara nulung. Waktu maranehna maot si A mah sakarat nambabari. Ari si B mata kuatir anu ninggal. Kumaha pamanak emang adil eta? Adil. Gusti Allah tara teu adil. Ari cekuring mah sakirang-kirangna kedah sami saimbangan. Tah ujang mah geus mimiti teu puguh deui. Mangga tuh puguhkeun ku emang. Emang geus nyaksian inya. Sakaratna hiji kiai ceuk lahiriahna kudu gampang. Da sok salat, sok puasa, tara main, tara madon, tapi kumaha? Leuwih hese melamelu batan Bapak tulis. Kemang teu kalebet ngupat ieu teh. Mang merebot ngetruk-ngetrukeun surutuna kana tangan-tangan korsi pokna. Nya hese jang. Ari ngobrol teu bari ngupat mah paingan ku agama dipahing rea ngobrol teh. Nya kitu mang, yu urang wangsu deui kana osok jeung tara tea bae. Kuring seuri ari nu panghade-hade nama anu osok jeung anu tara, osok ibadah tara maksiat. Mohon nanging kumaha A sareng B tea? Ceuk kuring beuki penasaran. Lamun anu osok jeung tara tadi kumang disebut alus, si A mah ukur goreng jeung si B mah komo goreng pisan. Nah amang kapan cek Norea mah si B anu leuwih alus umpami dibandingkeun sareng si A. Mang merebot seuri omongna. Ujang mah ngulebak di dinya bae. Kapan cek Mang oge Norea mah cantang tu bener. Nu bener mangan agama ngan Islam. Mangga teraskeun bae mang. Ari nu matak ceuk Mang si A leuwih alus batan si B. Lantaran kieu di si A mah aya kene sinar iman najan bari hengker. Lamun manehna keur ngajalankeun maksiat, imanna pecat da hengker teh. Tapi lamun keur ngalakonan ibadah salat upamana, imanna timbul deui. Gusti Allah geus miwarang ka urang kudu rea tobat. Ari tobat teh dina Islam mah nya salat. Nu tara salat hartina tara tobat. Kumaha si B? Ceuk kuring beuki nyereng. Si B teu aya iman mun dina barang mah teu ngabogaan warna bolostrong. Jadi kuring oge pami kitu mah bolostrongnya mang. Ulah nanya ka emang bisi walau nanana matak teu ngeunah. Leuwih hade nanya ka diri pribadi ngan ari ujang ridho masihan surutu ka Mang. Ridho pisan Mang. Syukur. Da Mang oge ridho nyarita teh. Bari jung nangtung tuluy ngajak sasalaman omongna. Geuning ieu teh geus wayahna kol bedug subuh. Mang ka masjid Ceulajang. Mangga Mang. Ceuk kuring bari nampanan leungeunna. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan.
barayakita.com. Isukna kira-kira pukul 2 layon teh karek bisa dikurebkeun lantaran ngantian heula saderek-saderekna anu jarauh. Waktu rek beral pasaran dibawa ke makam, salah seorang kokolot pidato heula diantaran nyaritakeun yen Bapak Tulis almarhum teh jelema hade. Datara linyok, tara bohong, tara ngupat, tara moyok, komo ari kana main jeung mabok mah ngimpi ge di angir mandi cenah. Nu karumpul kabeh nganyakeun. Cek kuring ngan teu kedal. Nah ari tara salat tara puasa nah teu disebutan sopan santun tinu hirup, tapi nya cek Mang Marbot oge teu meunang nyaritakeun nu gorengna. Nu pidato ngajak ka sararea sangkan ngadoakeun moga-moga almarhum cenah meunang rahmat kubur dihampura dosana jeung ditarima iman Islamna. Sararea ngahaminan. Harita sararea nyebutkeun yen Bapak Tulis kagungan iman Islam, tapi Mang Marbot tadi peuting nyebutkeun bolos strong. Nah saha anu telenges? Samulang nanti makam kuring inget bae ka Mang Marbot jeung kanu pidato tadi. Kuring inget ka diri pribadi rumasa taya bedana jeung Bapak Tulis jeung ngarasa memang hate ngolemar teu aya kajinekan. Ayeuna boh di imah, boh di pagawean, boh di mana-mana ngan haring hang bae. Teu waleh hareudang bayeungyang ngaguliga teu aya katangtreman, asak rek perang can lengkep pakarang. Bareto kerjenatna indungna aya keneh di kieuna, kuring sok ngarasa tentrem munyu kana lahunanana. Indung kuring gudang kanyaah, indung kuring lautan hampura. Tengah peuting malam Jumaah Kaliwon, gendeng-gendeng kuring luntati imah. Angin tiis teu niiskeun hate kuring. Peuting jempling teu ngejemplingkeun pikiran kuring. Poek bulan poek hate kuring, suku ngalengkah bareng jeung guligahna hate. Sup kakuburan bluk nyuuh kana tutunggul indung, hate ngejerit nada wewenangan. Allazina yaj'aluna ma'alallahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun. Walaqad na'lamu annaha yadkhiku sadruka bima yaqulun. Allazina yaj'aluna ma'alallahi ilahan akhara fasawfa ya'lamun. Walaqad a'lamu annaha yadkhiku sadruka bima yaqulun. Kuring cengkat curing hak rungah ringe hawar-hawar sora anu ngaos. Halimpu angin-anginan kuring nengak nadahkeun leungeun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minasyahidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jep tiis meungah nyecep pikiran jadi ayam tentrem, betah tumanina hate. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra kaum dangu, cag carpon dina judul Sora ti Jero Kubur urang cekapkeun dugi ka dieu. Insyaallah dina sajen waktos urang teraskeun kana carpon anu salajengna. Hatur saebu nuhun, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com